Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng tepang deui sarangan sim kuring dina channel Ragar. Insyaallah dangat ayeuna baris dipedar ngeunaan materi sawala atanapi diskusi. Hayu urang titenan naon wae nu baris dipedar dina materi sawara ieu. Sawala nyaeta mangrupakeun kegiatan tuker pikiran pikeun maham hiji pasoalan sarta neangan jalan pikeun ngarengsekeunana. Dina sawala aya wanda-wanda atanapi jenis saperti aya nu disebutna seminar, aya nu disebutna saresehan atanapi simposium, aya oge lokakarya atanapi sanggar kerja. Lajeng aya wanda santiaji, aya muhtamar, lajeng aya konferensi, lajeng aya oge kongres, lajeng aya diskusi panel sarta diskusi kelompok. Eta mangrupikeun wanda atanapi jenis sawala nu aya di lingkungan urang. Kanggo hartina masing-masing pek ku hidep pilarian ngarah naon, ngarah motekar, ngarah namahan pangaweruh urang sadayana. Unsur dina sawala aya 3 unsur, diantarana aya unsur manusia, aya unsur materi, aya unsur fasilitas. Unsur manusia diantarana aya panumbu catur atanapi moderator, lajeng aya panyaji atanapi narasumber, lajeng aya nutulis sarta pamilon. Unsur materi diantarana topik sawala atanapi masalah jeung tujuan atanapi sasaran. Unsur fasilitas diantarana ruangan, tempat atau perlengkapan seperti meja, kursi, papan tulis, kertas jeung sajabana. Eta unsur-unsur nu aya dina sawala. Galur kegiatan sawala aya 5, diantarana bubuka ti panumbu catur, pedaran ti pangjejer, kegiatan tanya jawab, nyusun kacendekan, sarta panutup ku panumbu catur. Fungsi sawala miboga fungsi sarasna mah seueur pisan fungsina, namun urang cukup 2 we heula. Nu kahiji bisa keur mereskeun masalah, anu kadua wadah pikeun ngembangkeun diri. Sawala nu kahiji ngabiasakeun sikap saling ngahargaan, nu kadua ngembangkeun sikap demokrasi, nu katilu ngalatih kamampu nyarita, nu kaopat ngembangkeun daya pikir, anu kalima ngawujudkeun proses kreativitas jeung analisis. Salah sahiji tugas nu aya dina unsur sawala nyaeta panumbu catur, nyaeta jelema anu dibere tugas pikeun ngatur jalana acara ti awal nepi ka akhir. Pancen panumbu catur diantarana nu kahiji ngatur waktu sawala jeung nepikeun perkara nu rek disawalakeun. Nu kadua ngatur saha-sahana nu rek mairan atanapi cumarita nepikeun pamanggihna dina sawala. Anu katilu ngereungkeun pamilon sawala nu nyarita teu museur. Anu kaopat
Capetang nyarita ngagunakeun basa Sunda anu merenah. Anu kalima boga kaweruh ngeunaan perkara anu disawalakeun. Anu kagenep kudu adil mere kesempatan ka sakabeh pamilon sawala. Anu katujuh kudu mibanda sikep sopan. Anu kadalapan nyusun kecindekan sawala. Anu kasalapan nutup acara sawala. Dina prungna sawala tinangtos kedah marhatuskeun tata krama atanapi sopan santun atanapi aturan dina sawala. Nu kahiji kudu apal carana jeung iraha waktuna motong omongan batur, kudu sopan dina ngedalkeun ka teu panujuan atanapi ka teu sugemaan, ulah megat atanapi motong omongan batur, ulah ngomong nyorongot bari popolotot, nyarita ulah diborong ku sorangan, ulah harewosan duaan di tengah paguneman, mun teu nu sejen nyarita kudu daek ngahaminan, tembungkeun rasa resep atanapi resep sawajarna, atur bedas launa sora sing werna, ulah pacental atanapi adu renyom nepi ka pasea, ulah api lain kanu anyar datang kana riungan, omongan ulah matak jahet atanapi eraeun batur. Alhamdulillah rabbil rupina sakitu pedaran materi ngeunaan sawala dengan ayeuna. Mudah-mudahan atuh aya guna sareng mangpaatna kang urang sadaya jauh ti kasampurnaan, nanging ieu mah ukur sasireun sabeunyereun pikeun nambah-nambah pangaweruh nu tinangtos ku urang tiasa ditambah ku pengalaman-pengalaman atanapi tinu sejena. Mangga cag hatur nuhun.